Assalamualaikum Sampurasun. Saskala Cigon Dewa. Zaman baheula aya kerajaan anu ngaranna Kerajaan Sindang Sari. Ari anu jadi rajana katelah Bagenda Raja Singa Mandala. Raja anu adil tur wijaksana. Baginda Raja kagungan putri anu keur sumedeng rumaja putri. Nyaeta namina teh Putri Mayang Sawitri. Putri gelis bawa ngajadi endah bawati kudrat. Kegelisan Putri Mayang Sawitri geus kawentar ka mana-mana mendi. Loba pangeran jeung raja anu boga maksud pikeun ngalamar. Tapi kabehanana ditolak ku Putri Mayang Sawitri. Baginda Raja Singa Mandala kacida hariwangna. Dumeh sakabeh pangeran jeung raja teh ditolak lamarana. Baginda sieun raja-raja anu ditolak lamarana teh nyerang. Hiji waktu Raja Jaya dilelaga ti Nagara Margasih datang jeung rombonganna. Maksud teh lian arek miharep ka Nyi Putri Mayang Sawitri. Tapi nu ieu ge sarua ditolak lamarana. Atuh Baginda Raja Singa Mandala teh beuki gumeumpeur kacida. Sok sieun Raja Jaya dilaga bendu tuluy nyerang kerajaan manehna. Teu jauh tina panyangka, amarah Raja Jaya dilaga geus teu katahan. Lantaran lamaranana teh ditolak, anjeunna ngajak perang ka Raja Singa Mandala. Raja Singa Mandala teu bisa nolak kana tang-tangan Jaya dilaga. Anjeunna sayaga nyiapkeun bala tentara di karajaanana. Sakabeh balantara Sindang Sari make pakarang panah jeung gondewa pikeun mapag perang. Wanci subuh bala tentara Sindang Sari ngajugjug ka tempat perang. Tang ngarep perang geus ditabeuh, prajurit Sindang Sari ngaleut ngangkeuing ka pangperangan. Bari teu poho mawa panah jeung gondewa teh. Kira-kira wanci manceran perang campuh di mimitian. Sing horeng para prajurit Margasih leuwih kuat tinimbang para prajurit Sindang Sari. Ari sababna jumlahna leuwih loba sarta pakarangna leuwih sumakta. Para prajurit Sindang Sari kadeseh sarta loba anu palastra gugur di medan jurit teu kiat ngayonan musuhna. Malahan Raja Singa Mandala oge perlaya sapada harita. Ningali ramana perlaya Putri Mayang Sari nyabut keris. Rek terus labuh geni maehan manehna tega kana nyawana sorangan. Ngan cerboe keris teh ditugaskeun kana bedeungna. Sarta harita keneh oge Putri Mayang Sari nemahan pati ku kerisna sorangan. Ninggali kayaan kitu mah ngarasa puas hate Raja Jaya dilaga teh. Manehna ngarasa sugemak sabab anu nganyarikeun hatena geusah di alam dunya. Kusabab di tempat eta teh loba para prajurit Sindang Sari anu perlaya sarta marake senjata panah jeung gondewa. Nya ti harita eta tempat teh ku Raja Jaya dilaga di ngaranan Cigon Dewa. Anu akhirna robah jadi Cigon Dewa.
anu asalna tina Cigondewa tadi.